Capeknya ibadah haji umroh kategorina capek sabab ibadah fisik. Tawaf nulilingan Ka'bah capek, tesalit nu wafat jamaah keur tawaf sababiah teu kuat fisik. Kabanting ngagubrak kalayak katincak komo keur padet-padetna jamaah. Can mayunan sa'i sofa marwah 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih. Capek deui wae. Umroh mangan sakadar di lingkungan haram, di luar haram nama di luar masjid haram nama ukur mikot. Tapi lamun jeung hajian subhanallah nyan hareupan wukuf di Arafah, yang hareupan Muzdalifah, Mina, encan jarak jangan balang ula usko aqabah fisik deui wae. Capek taruhana nyawa bari ongkosna mahal. Antak pamide ngajajabkeun anu ka Mekah sedihna mirip asa rek nganterkeun nu maot. Naik ke Mekah ngaos seragam bodas-bodas nu maot. Seragamna bodas. Mereka Mekah dicengcerikan nu maot, dicengcerikan. Mereka Mekah didatangan ku tetangga ku masyarakat nu maot, didatangan di layar deres teh. Mereka Mekah dialanterkeun nu maot, dianterkeun. Mereka Mekah naik pesawat nu maot, naik katil, da eta pesawat pribadina, katil Airlines. Nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar. Nu nganterkeun mayit milu naik katil. Henteu dasarieuna. Oh, ulah kiai, ulah RT, kiai ge sieuna naik eta. Cobaan isukan. Ustad liwat di jalan, rejeng gotong paksa kana pasaran kana katil. Moal teu pejan katil nanti leyak ku ustad. Sieun ustad teh. Sabab eta katil kendaraan paling seram di dunia. Buktina nu hirup teu hayang naik. Nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal maot wae. Nu katilu katil serem sabab nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna. Turun tina katil langsung asup kana liang. Liang naon? Liang lahat, liang kubur. Leres deh. Itu ibu capek taruhana nyawa. Tapi anehna naon? Teu aya nu kapok. Uih ti Mekah make hayang ka ditu deui. Al sababna karoskeun nikmat batin. Tong wakang nguping suara adzan Mekah karak ningali Masjidil Haram ti luar orang dicana ku pembimbing geus nyurucut cai soca. Hayang geuran ningali Ka'bah di lebet. Nu biasa nana foto dina TV eta aya hareupeun Ka'bah. Mantak rugrug sadayana karo kasombongan diri urang hate urang hancur dirinya. Atuh anu pantes disombongkeun payunan Ka'bah.